niatan ngaos seueurna opat perkawis hiji niat karna Allah ngalakonan parentahan kaduana niat niceun kabodohan awak abdi supaya jadi selamat dunia akhirat katiluna muntos timu niat bade dilakonan kusorangan sareng sadaya rencangan kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kangjeng Nabi utusan. Niatan ngaos seueurna opat perkawis hiji niat karna Allah ngalakonan parentahan kaduana niat niceun kabodohan awak abdi supados janten selamat dunia akhirat katiluna muntos timu niat bade dilakonan kusorangan sareng sadaya rerencana kaopatna niat ngaos menghirup-hirup agamana Kangjeng Nabi utusan Ilahi.